Bismillahirrahmanirrahim. Kanca mega. Yeah. Jaya Muda Tandang, Jaya Muda Magelaran. Rai Gilang Karamadal di Blaweta Nyumirat Nadrat Nyakrat di Buana Pancatena. Jangan sabuneun iyalah di dieu ditutugan dayeuh Cilimus nu kaseptanang lumungsur cajanyung si pasti nu kamari mapai supaya anu baheula nu dipalar panjang komarana dugdugi ka bangsa jaga nu sumping diberi kempring nu datang di kemang kemprang kempring hadiri kemprang aleuang mapak pangaden ding kawita.
nanjung mugi Gusti nangdayungan wong nanjung mugi Gusti nangdayungan mugi Gusti nangdayungan wong nanjung mugi Gusti nangdayungan mugi Gusti nangdayungan wong nanjung mugi Gusti nangdayungan
geus kolot maju kahiji gempeur eta tisuklak siklukna dulur-dulur urang sadayana halaladir cu kompon dia pertempatan balung di daerah tiis atuh jang benten deui di daerah Cigadung mah panas masih asa wararaas ibu besan lah leuang rengong buyut joleket teh ulah mah hayang dahar bagyanya cu para seniman seniwati dulur-dulur urang sadayana sepuhna aturan gitunya mohon ka sepuh ua Abah Kartiwa nya cu anu parantos masihan waktos ka ua kanggo ngalaksanakeun pakaulan hapunten ua ngaganggu heula nya cu da ua mah geus capek di kamari ieu teh sesa sora teh sora-sora kamari ieu teh heuh sesa jang ua teh kieu jang bingung tadi mah kitu nya cu aing geus kieu mah ua teh bungah ongko kahiji bungahna ieu teh cacarekan teh aya 2 ucu aya 2 anu kahiji tirakana ieu panganten pameget Jajang anu kadua nya eta hutang carek ti rombongan nah ua katiluna hutang carek ke pimpinan numpak singa ua de bayar tah kitu ua teh ngahuleng wae ucu bingung kedah kumaha sapeuting ua teh teu daek beunta lain teu daek beunta keubeureuan sare kitu nya cu tah kitu nya alhamdulillah aya kesepakatan ieu meureun hutang carek tirakana teh meureun heuh bade dilaksanakeun ku ua da kapungkur rakana teh nikahkeun ucu nikahkeun duang putrana ngan teu acan kalaksanakeun hoyong ditungangkeun kana sisingaan saurna teh kitu tah nyasakan tenan ayeuna sareng rayina meureun saderek Jajang meureun ayeuna teh heuh urang laksanakeun we bebarengan boh ka panganten bari sareng panganten baru nya cu ngan mudah-mudahan we sing kapetik nu disebat sakinah mawaddah tur warohmah nya cu mudah-mudahan panganten teh sing jadi panganten teladan contoheun kanu baris ngambah dina rumah tangganya cu yang ke ngawadula gampang ua sejam mendukung kanu agung nadawi ka Gusti Nemah Suci urang ngaraja mudah-mudahan atuh pamaksa dan rakana ramana sadayana dina hutang carek teh meureun ayeuna sing dilaksanakeun mudah-mudahan sing mulus rahayu berkah kalawan salametnya cu salamat tua anu ngahibur salamat panganten pameget kalih panganten istri salamat para sepuh-sepuh sadayana oge salamat warga Cirimus sadayana urang ngaraja ku aja amit ampun nun parun ka Gusti nu Maha Suci Dedak pangajat pangraksa para abdi-abdi sini sejang ngaguar laratan titis waris nini aki kemat kena jalan daratan katampian gesang mandi kalui sifat tahunan leuwih nu maruncang diri-diri anu sakiwari rek mururung tujuh kaliwat ka pajajaran bongan hayang ngapulang nganting padung dengan jeung usikna pangancikan sampu rasuna kanunuhun kayang Prabu Siliwangi
Numoara badi pajajaran pangauban sewesiwi Tugar di tatar Sunda muga nyebarkeun wangi untung kene aya soraan kene uate jang maksakeun maksa ku butuh ieu teh jang atuh ayeuna mah mangga sok kanggo kapanganten supados tarunggang kana sisinga anjang sok waktos na ayeuna urang iringkeun ka dieu sok jang egi geura pangpegeun eta kendangna Sarang teh